sasarangan saling menyuapin. Ayo. Aduh, tiasa entra keprok mengapa persiapan pengantin sekali. Alhamdulillah. Rawas mana di mama atau tapi di pasangan? Rawas mana? Sami. Sami wae neng pani oke bakal jatuh mamahnya gelis. Mohon bangga. Ieu aya hiji anu kedah di parebutkeun ya. Sakedah. Keheula. Kenging rusuh. Sakedah dikasih komandonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saurna anu paling payun kengingna eta teh rezekina anu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua setengah. Siap. Hiji, dua, tilu. Yuk. Aduh, satu kenging. Wadir. Teteh gelis rezeki sekecil apapun dibagi sasarangan, dipotongkan, dibagi duit, dicandak neng utangan sa anu ya. Salikna geser caketan, geser mayun ka potret ya. Ieu urang teraskeun. Ieu namina teh uap gegeut sakedap. Teh pani Kang Yoga punten kana ieu kan pinggang istri. Nah, ieu canak nasina geus. Nah, dicanak. Ieu namina uap gegeut. Mudah-mudahan mesra sampai nanti ya. Mari kenaon kada pabeulit. Tupuk suap. Mencari makan, memberi makan kepada istri. Pamaget teh kedah janten tulang punggung di kulawargi nya. Mangga dipasihan tuangan istana. Dipilari. Nah, pasihan teh mani. Ayo. Perjuangan kalian itu ya. Neangan kipayah rezeki teh sesah gitu ya. Nah, gitu. Ieu teh wujud bakti hormatnya saling menghargai satu sama lain. Mangga upami kirang mangga nyalira. Aduh haus ayo gama haus anaan ya. Mangga urang teraskeun dina acara adat anu pamungkas dina runtuyan dua pelingkung. Ieu anu pamungkas nyata pabetot-betot bakakak hayam. Kunaon teu kingkong atau gorila nya. Hayam teh simbol binatang anu pinter neangan rezeki. Kunaon urang mah masih libra hayamat kos kongkorongo. Bangun gugah di pagi hari kalian sembahyang teras neangan rezeki teu meunang dipacok hayam teresnya mangga dicepengan. Mana supporterna kanggo teh Fani mangga yuk kanggo Yoga. Siap, dibenying ya, dibenying, dibetot. Siap. Hiji agung mundur. Dua, tilu, tarik, yuk benying. Juaranya Neng Pani kaluhurkeun teh. Iya, hore, aku juaranya. Yuk, Neng. Hiji sarang wios tos.